Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana, wilujeng patepang deui saring simkuring Dayata Rahmat Triananto ti 11 IPA 1 dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadukikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta anu kahiji. Sen patinama resmi jadi warga negara Indonesia. Warta gembira pikeun palatih timnas Indonesia Shin Taeyong. Shin patinama parantos bisa dipanggil pikeun ngabela skuad Garuda. Shin patinama parantos resmi janten warga negara Indonesia dinten Salasa tanggal 24 Januari 2023. Shin ngalakuin pengambilan sumpah salaku warga negara Indonesia di kantor daerah Kemenhukam Salasa sore. Shin datang make jas hideung, dasi berem, jeung peci hideung. Sumpah Shin dilakukan di tempat anu katutup. Kegiatan ieu dipimpin langsung ku Kepala Kantor Kemenhukam DKI Jakarta Ibnu Juldun. Upacara pengambilan sumpah salaku warga negara Indonesia dimimitian ku Shin nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lelaki umur 24 tahun eta bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya kalawan nyaring. Rengsena proses naturalisasi Shin mangrupikeun warta anu sae pikeun timnas Indonesia. Shin ayeuna tiasa dipanggil ku palatih Sintayong pikeun pertandingan internasional. Tapi PSSI kudu ngurus heula alih federasi keur Shin. Shin jadi pamain naturalisasi katilu pikeun timnas Indonesia dina era palatih Shin Taeyong. Jajaka katurunan Belanda nuturkeun tapak Sandy Walsh jeung Jordi Amat. I feel really happy I'm finally here to complete the naturalization. It took a long time, but I'm really happy. I cannot explain it, so I feel like an Indonesian already, but now I'm going to be officially on the papers Indonesian. So I'm really excited, and all the people that support me and send me messages, I see everything, and I'm just really grateful and happy that I'm here, and yeah, I'm looking forward to it. So it's nice. Yeah. Rupina sakitu warta anu parantos didupikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayun hatur nuhun. Assalamualaikum